Bismillahirrahmanirrahim. Babu mirasil unsa. Ari eta hiji bab dina ngajelaskeun pembagian warisna unsa. Babul mirasil unsa ari eta hiji bab dina ngajelaskeun pembagian warisna unsa. Unsa teh wandu wahya. Orang itu malawadi, malawadi bukan bahasa malawadi. Al-muskili anu hese ditetepkeun antara lalaki jeung awewena. Al-muskili anu hese ditetepkeun antara lalaki jeung awewena. Wa iyakun fi mustahiqil mali unsa sahihul bainul ishtari faksim halal aqli wal yaqini doa bil ismati wa tabyini wa qur'an mustahikil mali eta tetep dijalmi anu ngahak kana harta waris. Wa iyakun jeung lamun aya fi mustahikil mali eta tetep dijalmi anu ngahak kana harta waris. Sahun sa wandu banci waria malawadi. Sahihun anu sahih bayyinul iskali tur anu jelas kaheseanana. Bayyinul iskali anu jelas kaheseanana. Paksim tah kudu mere bagian anjeun ka itu unsa. Paksim tah kudu mere bagian anjeun kaitu banci atau wandu waria alal aqalli kana bagian anu paling saeutikna wal yaqini jeung anu yakin. Tuhaddo tah ngabagikeun anjeun bil ismati kalawan bagian anu sampurna wa tabyini jeung pertelan. Wakum jeung kudu ngahukuman anjeun alal maqudi ka jalma anu leungit hukmal unsa kalawan saperti ngahukuman kawandu. In lamun bukti itu maqud jalma anu leungit zakaron eta lalaki
yakunu tegesna bukti itu maqud jalma anu leungit ahwa nah hari itu maqud jalma anu leungit unsa eta awewe wa hakada jeung eta nya kitu deui saperti hukumanana jalma anu leungit wa hakada jeung eta nya kitu deui saperti hukumanana jalma anu leungit hukmu dawatil hamli ari hukumanana awewe anu leungeut papeni tah kudu ngadegkeun anjeun alal yakini kana yakin wal aqalli jeung kana anu leuwih saeutik dina ieu bab ajengan musannif bade nguningakeun tilu hukum nu kahiji bade nguningakeun hukum ahli waris wandu waria apalagi malawati nu kadua bade nguningakeun hukum ahli waris anu leungit nu eueuh nu katilu bade nguningakeun hukum janin atanapi reunhan nu kahiji nu bade nguningakeun hukum ahli waris unsa teh wandu atanapi waria unsa teh kabagi dua wal unsa al muskilu ismani wandu waria wandu malawadi kabagi dua hiji aya lahu alatul rijali wa alatun nisa'i jami'an wandu anu ngabogaan alat atanapi para buat lalaki jeung alat awewe jadi dua sama double tapi geus teu kabayang katanya mana we pengen mau kabayang hiji wandu teh aya ngabogaan dua alat lalaki jeung alat awewe komplit nu kaduana wandu teh aya nu ngabogaan lian saiki ngan henteu nyarupaan kana alat lalaki henteu nyarupaan kana alat awewe sehingga ese keur nganyahokeunana eta aya dua nu bade diuningakeun di dieu mah masalah wandu anu muskil wandu anu muskil teh wandu anu hese dikanyahokeun dina segi lalakina atanapi awewena kumaha cenah lamun diurang aya lalaki tapi naon istilahna teh setelanana siga awewe disebutna teh naon banci atanapi sabalikna lalaki setelanana siga awewe naon awewe setelanana siga lalaki disebutna teh tomboy disebutna teh naon tomboy aya awas sanes eta mah sanes naon sanes unsa tapi dia disebutna muhnis bade unsa mangga eta mah jalmi anu niru-niru dina angeanana tetapi dina tingkah paripolahna lamun lalaki niru-niru dina pakaian dina tingkah paripolahna siga awewe sabalikna awewe dina angeanana dina paripolahna nuturkeun siga lalaki nu kitu mah jelas haram bahkan dilaknat ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hiji hadis nya diriwayatkeun ti Ibnu Abbas annahu la'ana al mutasyabbihat minan nisa'i birrijali wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa Kanjeng Rasul ngalaknat ka awewe anu dina angeanana dina tingkah paripolahna nutulkeun sakumaha lalaki sabalikna Kanjeng Rasul ngalaknat ka lalaki anu dina angeanana paripolahna nutulkeun sakumaha awewe kama sanes pun samuskiel kitu mah lalaki tapi pakaianna siga awewe tingkah paripolahna siga awewe pakaianna tingkah paripolahna siga lalaki begitu mah jelas
jelas dilakna tukang jin rasul berarti tekengeng kumahan cenah pami anu transgender teh operasi ganti alat kelamin itu amat ya gitu ganti alat kelamin lalaki dioperasi alat kelaminnya jadi awewe tiga sena dorce ini dia terasa haru ya si babi menilai referensi dengan keterangan jadi pami aya lalaki anu dioperasi alat kelaminnya jadi awewe tina hukuman mah tetap di hukuman lalaki tapi bila aya coret nusanes gitu kan tetap teu mata ngarobah karena datiah lalaki beda gagaduhan anak unggul bener teh itu tina asana bobogaan nya gitulah lamun lalaki itu dirata diganti gitu dioperasi jadi alat kelamin awewe eta mah tina gagaduhan anak unggul dirobah teh mun dadana biasana sok disuntikna silikon gitu kan namanya jadi asal nama ceper gitu jadi aya bentukan aya buahan gitu teu mata karubah karena datiah lalaki tetep we dihukuman lalaki dina sagala rupina boh tidak masalah oratna jadi upaya parantos dikuat gitu dina masalah ayeuna warisanana dina berarti dina masalah orat dina masalah ayeuna sagala rupina tetep we dihukuman lalaki sanaos jenis alat kelaminna diganti dioperasi gitu sawigna istri diganti itu dioperasi alat kelaminna janten lalaki tetap di hukuman awewe gitu. Tapi bila aya coret usanes gitu tah abi ngalian teh udah teu aya cetek gitu deh nu ngameunangkeun gitu nu ngabaekeun gitu bahkan tetap sanajan tina fisikna siga awewe alat kelaminna terus digentos gitu dada anu asalna cepel jadi neuner gitu gagaduhan anu asalna naon berbatang jadi berlubang gitu tetap we di hukuman lalaki sanajan ayeuna tina bentuk fisikna geus saperoskeun awewe gitu tina asal dadana neuner dadana cepel jadi neuner tina asalna berbatang jadi berlubang tetap di hukuman lalaki dina masalah naon sadarupina gitu mau dina waratna mau aya dina masalah ibadah hajina begitu nya berarti salat tadi kudu ilmu kenal teu kabayang nya teu kabayang teh kudu teu hafal gitu bisa kenal geulis we neng we bisa kenal pada mah akang gitu tapi da anggap tina suanten we teh moal ngabok moal tiasa dibobodoh eta teh tina suanten sanajan alat kelamin tina berbatang tiasa dioperasi jadi berlubang gitu sanajan tina dada cepel jadi neuner tapi tina suanten mah teh moal tiasa rubah anggar aya suara istri gitu disangkana istri gitu tah disangkana mah Siti padahal Susanto anggar gitu bu istri samulina tina asal berlubang jadi naon berbatang sami gitu dina masalah transgender mah dina masalah operasi ada napi ganti alat kelamin mah gitu tapi bila aya coret usanes gitu dari abi menakan teh namanya gitu coretnya jadi tetap datiah nama di hukuman lamun lalaki ganti operasi alat kelaminna jadi istri dina berbatang jadi berlubang dina cepel jadi neuner tetap di hukuman lalaki istri sawigna dina asana berlubang jadi berbatang gitu duka ida nama teh duka tiasa di ceperan duka moal gitu tah udah nu bae diuningan diri dia mah kunsa muskil teh kabagi dua hiji aya nu ngabogaan dua parabot lalaki jeung parabot awewe bari teu bisa dibedakeun teu bisa dikanyahokeun antara lalaki jeung awewe dua jalmi ngabogaan lian saiki tapi teu nyarupaan kana alat lalaki teu nyarupaan kana alat awewe biasana gitu eta dina cara ngabedakeun antara lalaki jeung awewe eta mah nu dina sapina mah ada seueur teh ada seueur
hiji dina masalah ciri balaina, dua dina masalah syahwatna gitu asal sanes-sanesna lah mungkin da sok katinggal lama terus dina waktos balikna dina waktos balikna keneh mah da sesah teh ngabentenkeun antara lalaki jeung awewe biasana gitu ketos waktos manjing balik sok mulai katawis mulai biasa katinggal antara lalaki jeung awewe ari unsa muskil wandu waria nu kagungan dua parabot lalaki jeung parabot awewe atanapi jalmi anu ngagaduhan lian caiki tapi teu nyarupaan kana alat lalaki teu nyarupaan kana alat awewe bari teu bisa dikanyahokeun antara lalaki jeung awewe maka dina nampa warisna kedah aya nama dikira-kirakeun antara lalaki jeung awewe jadi dina ngetangna dua kali dina ngetangna teh dua kali sangat lupang saeutikna gitu. Dina cara ngetangna dua kali hiji dietang dikira-kirakeun lalaki dua dietang dikira-kirakeun awewe gitu. Mungkin tos yakin tos mancing bale tos katingali conongna berarti mah ka awewe gitu. Ieu mah conongna ka lalaki neme biasa biasa ya diselesaikan. Orang Indonesia secara ayo langsung dicontohan deh. Jadi dina ngahukumanana sanad anu pangsa leutikna gitu. Sanad anu pangsa leutikna. Dina ngetangna dua kali gitu. Gambaranna mayit ninggalkeun dua budak nu kahiji budak lalaki ieu mayit mah bade inungna bade bapana ieu mah mayit ninggalkeun dua budak nu kahiji mah normal ibnun budak lalaki normal ieu budak nu kadua nama waladu unsa banci wandu nu kagungan dua alat kelamin gitu. Atanapi kagungan liang tapi liangna teu nyarupaan kana liang lalaki teu nyarupaan kana liang awewe tapi dasar survei teh mah kada tapi dapat tadi diceritakeun oge ku para ulama aya gitu jalmi nu kagungan dua alat, dua parabot, nya alat lalaki, nya alat awewe duka teh kieu gitu teh. Duka di lumpur batang gitu di handap obang enggak pakai gigir-gigir mana we pemu itu kantos tinggal di videona gitu. Duka kumaha ya teh. Ata nabi jalmi nu kagungan dua liang gitu dua liang saiki nu mana eta liang teh teu nyarupaan kana liang lalaki teu nyarupaan kana liang awewe. Pami aya mayit ninggalkeun dua murang kali nu kahiji mah ibnun murang kali nu nama normal gitu normal murang kali nu kaduana unsa wandu waria tapi kahade wandu waria di dieu sakali deui nya sanes lalaki anu dina angeanana naon nganggo angean istri sanes istri nu dina angeanana nganggo angean pamangkat sanes punsa di dieu mah hiji jalmi nu kagungan dua parabot nya parabot lalaki nya parabot istri dua jalmi nu kagungan liang saiki nu teu nyarupaan kana parabot lalaki nu teu nyarupaan kana parabot awewe sanes wandu anu siga di zaman ayeuna lalaki tapi dina tingkah paripola dina dan dosanana siga awewe dina tingkah paripolahna dina angeanna siga lalaki sanes eta anu dibahas di dieu mah kitu. Aya mayit tinggalkeun budak lalaki sareng wandu. Tah ieu wandu teh kedah naon disana mah dikira-kirakeun antara laki jeung awewe. Jadi punsa muskil. Diacan kauninga ari tos kauninga mah
tos we eta imah wanduna teu acan kaunina antara pilalakieun jeung piaweunana can katingali ciri-cirina teh ting condongna teh kalakianana bukan condong ka aweanana kitu. Tah pami aya wandu aya waria aya malawadi nu teu acan kanyahoan antara pilalakieun jeung piaweunana kitu antara condong ka lalaki atawa condong ka aweuna maka dina ngetangna dua kali hiji dikira-kirakeun budak lalaki teh ieu anu kahiji lah hiji dikira-kirakeun budak lalaki yang dikira-kirakeun lalaki maksudnya hiji dikira-kirakeun lalaki berarti pami dikira-kirakeun lalaki mah ieu mah tos jelas nya bakal teh budak lalaki asobah bin nafsi ieu mah tos jelas gitu kenging asobah ku dirina sorangan budak lalaki mah da bagianna sesa tapi sesa lagi sok meyakin batur gitu sesa teh pang gedena misalnya teu sesa saeutik da ieu dawa wandu waria pami dikira-kira jeung budak lalaki sami bakal asobah bin nafsi kami dikira-kirakeun budak lalaki jadi bakal teh hiji ewang ke akar masalahna yaitu bakal akar masalah dua disebutnya ini nisbat asobia jadi asal masalah dua akar masalah dua lima kan hiji ewang kadieu hiji berarti kadieu hiji tapi setengah ewang kadieu setengah jadi hiji ewang itu maksudnya kadieu hiji pami dikira-kirakeun lalaki dikira-kirakeun lalaki nu kadua pami dikira-kirakeun awewe nu kadua pami dikira-kirakeun awewe berarti pami dikira-kirakeun awewe mah bakal teh ieu ibeun budak lalaki anger ieu mah kabagean asobah bin nafsi. Nah ieu wandu pami dikira-kirakeun budak awewe bakal asobah bil goer ka asobahan ku budak lalaki. Jadi bakal teh ieu budak lalaki meunang dua bagianeun awewe. Jadi bakal teh akar masalahna tilu bakal akar masalah tilu kadieu ka budak lalaki dua teras ieu wandu nu dikira-kira ke budak awewe hiji nah bakal teh kitu kadieu dua kadieu hiji aya mah kan kitu we pami dikira-kira ke budak lalaki tah ieu wandu teh bakal hiji ewang berarti tapi setengah begini udah bakal hiji ewang pami dikira-kirakeun budak awewe bakal teh ieu dua hiji itu sapertilu dua per tilu nah ieu dua ieu kabagian hiji pami dikira-kirakeun budak awewe margi budak lalaki mah walid zakari mislu hadil unsaya hiji budak lalaki kene dua bagian budak awewe hiji budak laki meunang dua bagianeun awewe tak kurang tina dua perhatian ieu sanak nu akol atau nu paling salim berarti nu paling salim tu mana tah ieu jadi dikira-kirakeun lah budak awewe kira-kirakeun lah budak awewe pami teu acan jelas antara pilalakieun jeung piaweunana engke entos bare name kurang pasihkeun gitu tah. Lamun pas balik ternyata jelas budak lalaki atau kandung sesana pasihkeun tadi gitu tah. Ya kandung pasihkeun we gitu tah. Lamun jelas budak lalaki. Pami misal jelas budak awewe ya berarti ieu bagian hiji banding dua. Gitu kan gitu unggul dina ngabagikeunana dina ngetangna. Pami ieu wandu ieu ke dina kos balena
kauninga pilalakieun maka harta warisan teh dibagi dua nya. Budak lalaki jeung setengah hewan paminten. Pami teu acan anu pami ayeuna ieu wandu teh piaweweun maka hiji banding dua. Ulah urang sanak heula anu paling salih itu ketos jelas oh mah lalaki ieu tamahan deui berarti dina sesana teh dina masukna teh pamikeun urang ka dinya eta mah kitu kan begitu unggul pami dina cara ngetan ahli waris anu kalesan wandu gitu wandu waria nu kabari wanduna muskil ari wanduna anu jelas mah lalaki jeung awewe mah eta mah teu jadi masalah gitu lamun jelas lalaki bere bagian lalaki lamun jelas awewe bere bagian awewe ngan pami muskil teh sesah itu dilentenkeun antara pilalakieun jeung pi aweweunana nah berarti eta mah wayahna dah disanggakeun anu paling salih dina eta teh dikira-kirakeun lah budak awewe ngan ge pamintos jelas antara pilalakieun jeung pi aweweunana pami lalaki berarti kantun dibagi dua pami budak awewe berarti dua banding hiji nah itu kan begitu unggul eta masalah unsa gitu numawi mata dicarios para ulama ge berarti aya kajadianna aya kajadian teunanana nanging teh salah persepsi teh salah aya pemahaman gitu sanes nya sanes lalaki nu disebat wandu peda dina angianana dina tingkah paripolana niru-niru ka awewe sanes kitu sanes kitu eta mah jelas gitu jelas lalakina jeung sanes istri nu dina angianana dina tingkah paripolana niru-niru lalaki sanes kitu eta mah jelas awewe nya tonggoning dina tingkah paripolana dina angianana niru-niru sanajan gentos alat kelamin itu ku dioperasi gitu tah tetep we pami lalaki dioperasi dina asal berbatang jadi berlubang dina asal ngecepean jadi neugeur tetep we dihukuman lalaki samulihna istri dioperasi ganti alat kelamin dina asal berlubang jadi berbatang tetep we dihukuman istri gitu komo anu niru-niru mah begitu teh dilaknat tidak seueur ini begitu di zaman ayeuna terutama di Jakarta teh geus sugan teh lalaki sugan teh awewe itu bang mau kemana bang di Uruya teh woi sugan teh Susanti Susanto gitu kalau dianggap istri padahal lalaki gitu terutama daerah Payulan gitu ya Payuan dan saudara seueur intinya saudara seueur gitu. Itu dari wilayah Haliwa balik mah pos dipertontonkan dina televisi gitu. Kalau kira dina paripolana dina anuanana si awewe jadi sakikituan kami ngobrol gitu. Asal watak garilah urang lagi. Baik. Asal watak kali gitu. Bari dicadel-cadel ngobrol lagi kan. kecuali anu langsung takdir sebagai hobi bagi tasikmo pernah aya waktunya pernah jadi dikersakan ku bisi masuci cuma tanpa diobahkan aya di tasik maupun moal aya melawan iki aya berarti zaman itu langsung jangan dari robahku manusia langsung pasti musik akan bukuku nah eta jika nama langsung jadi laki asli nongan itu diminta aja ayat karena jangan dari buku Peta anu kahiji bagaimana anu kahiji anu nomor kedua masalah hukuman mafkud teh jalmi anu leungit gitu jalmi anu leungit jalmi anu leungit nya bari teu kauninga di mana ayana gitu jalmi anu leungit duka teh di mana ayana informasi teh aya beda na oge
teu aya. Da masalah ayeuna jalmi anu mabud teh ahli waris anu leungit ti lemurna. Bari teu dikanyahokeun tempatna jeung teu dikanyahokeun antara masih kere hirup jeung maotna. Teu ditewak keruut alam bumi. Masalah ahli waris anu leungit anu eueuh ti lemurna bari teu dikanyahokeun tempatna, teu dikanyahokeun antara hirup jeung maotna, maka dina eta oge sanu hiji dikira-kirakeun hirupna, dua dikira-kirakeun maotna kitu tah. Hiji dikira-kirakeun hirupna, dua dikira-kirakeun maot tangan sana pula sami al-aqal paling salim, berarti paling salim mah dikira-kirakeun maot. Harta bagian disimpen heula. Bagian disimpen heula. Engke pamintos jelas antara hirup jeung maotna, pami masih kere hirup berarti bagian ngapasikeun itu ka anjeunna. Pami ayeuna naon tos nganjurkeun bagikeun ka ahli waris anu sanesna kitu. Di daerah abi mah aya ajantan saneskeun kitu. Salaki mah leungit ti lemurna. Teu dikanyahokeun tempatna, teu dikanyahokeun antara hirup jeung maotna kitu. Neneangan informasi ka mamana teu aya. Singkat cerita mah dianggap maot teh kitu tah ku kulawargina bahkan duit ka ditahlilkeun kitu tah. Atuh carogena atuh istrina nikah deui kitu tah. Nikah deui. Salat kos lami kitu tah. Nah, wih kalemur gitu. Bari pas wih kalemur teh mukakeun pantok teh deui salaki nu anyarna. Aya dia model kitu. Salaki nu anyarna. Cenah pas begitu dibuka assalamualaikum waalaikumsalam. Mereka saha cenah. Ngahuleuh gitu. Teh ka majikan uing gitu. Ka saha ka teh anu pan abdi cenah sarogena. Pan abdi geus abdi sarogena. Cenah ka parasea ceuk anu bukakeun panto dan nya eta teh modelna sarogena engal. Ceuk anu di luar bade kalebet dan nya anjeunna saroge anu ti payun. Wah kalau kah burger we tidinya tanya dipanggil we ajengan gitu. Jangan bereskeun gitu dibereskeun tidinya terus dina masalah ayeuna hubungan badanna kumaha eta kalebetkeun wati naon ternyata wati subhat gitu tah. Wati subhat nya wati subhatna jadi berkenakan hukum Arab bonus we eta masih gara gitu mah. Saudara-saudara aja ngambil nomor gitu. Itu cenah kumaha panjikan uingna geus digarap cenah ku ieu. Bari cenah uing teu apal-apal, udah cenah salira atuh dianggapna tos teu aya. Nah tos di mana atuh kating Allah alam ada tanya dalam panjang gitu tangan intina orang dianggap leungit anjeunna teh dianggap leungit, dianggap teu aya, itu dianggap tos maot gitu. Tapi pada buktina wangsul deui kalemurna gitu tah. Jadi bereskeun berarti pertikahan ti payun nya terjadi tapi dina lebah wati. Tadi dalam hubungan badana teu kalebetkeun zina gitu. Maka kalebetna wati subhat gitu tah. Wati subhat kalebetna. Tapi ieu mah jelas-jelas pasti aya. Sanes direka-reka gitu. Nyabanya. Oh, barang cuma salaki di penjara upang mumpung pemajikan urang teh kawin deui we salaki anyar cenah. Sanes nu kitu ieu mah carogena estu teu aya wartosna, teu aya bejana itu diparaloskeun ka saha teh anu uningan kitu tah. Teh dari sebabna mapud jalmi nu eueuh ti lemurna kalayan teu dikanyahokeun tempatna jeung teu dikanyahokeun hirup jeung maotna. Dina ngabagikeun anak maka dianggap heula teu aya di hukuman nya dina ngetangna 2 kali teh. Dina ngetangna 2 kali. Ya pami teu aya gitu. Orang gampil jeung tuanna nya. Urang jeung tuanna gampil. Aya salaki maot ninggalkeun pamajikan. Salaki maot ninggalkeun pamajikan. Kamu gampil we dina ieu na metangna ulah mau sesat-sesat gitu. Salaki maot
ningalkeun jauza pamajikan teras ningalkeun bintun teh budak awewe teras ieu ningalkeun budak lalaki ngan budak lalaki mapud teh leungit gitu tah leungit tadi kanyahokeun di mana tempatna tadi kanyahokeun antara hirup jeung maotna maka dina ngetangna nya dina ngetangna biasa bageanna didagokeun heula dugi ka jelas antara masih keneh hirup jeung maotna berarti dikesakeun lah bageanna pamajikan ieu kabagian sapadalapan sabab aya anak pamajikan bagianna mung dua hiji saparapat pamajikan pami mahit teu ninggalkeun anak atawa incu dua pamajikan bagianna sapadalapan pami mahit ninggalkeun anak atawa incu rek hiji pamajikan mah bade langkung ti hiji berarti pamajikan pami dua saparapat kuduaan itu saperdalapan kuduaan pami opat berarti saparapat keopatan gitu mata logika cina istri udah dicanung gitu ya nah disebutkeun rugi da bagianna sami gitu teh pamajikan bade hiji bade langkung ti hiji pami mayit ninggalkeun anak atawa incu bagianna saparapat pamajikan opat berarti saparapat keopatan pami ayeuna mayit ninggalkeun turunan berarti pamajikanna kabagian saperdalapan rek pamajikanna hiji bade langkung ti hiji berarti pami langkung ti hiji opat saperdalapan keopatan gitu kita kada rugi kalau sama istri canung itu teh nya kada rugi nanti maksudna mah dina bagianna gitu tadi dia mah kumargi mayit ninggalkeun anak maka pamabagian pamajikan kabagian saperdalapan teras ieu bintun anak awewe ieu anak lalakina urang dikira-kirakeun aya nya jadi bagianna disimpen bagianna didagokeun ieu anak awewe pami aya budak lalaki maka bagianna ieu asobah biluher ka asobahan budak lalaki asobah biluher ka asobahan budak lalaki jadi ibnul budak lalaki yang jelas bagianna asobah bin nafsi atau bin nafsi teh meunang asobah meunang sesa ku dina sorangan akar masalah dalapan dibagi dalapan hiji sesana 7 teh dibagikeun ka 3 urang berarti budak awewe kabagian 2,3 ya menurut tarikh nawe budak lalaki kabagian 4,6 lah ieu budak lalaki nu leungit dikira-kirakeun aya dikira-kirakeun aya itu budak lalaki nu leungit teh nya dikira-kirakeun aya kumaha pami ternyata ieu budak lalaki teh aya ka ieu bagian 4,6 atuh pasihkeun we itu ka anjeunna kumaha pami ieu budak lalaki teh ternyata tos nya dina pada tos maot berarti dina bagianna ieu budak awewe bakal gentos bagianna dina asalna meunang sesa bakal jadi meunang bagian anu pasti meunang pun jadi bakal nanti pamajikan anggal dinya saperdalapan daya anak di mayit ieu budak awewe bakal meunang bagian satengah akar masalah dalapan dibagi dalapan hiji dalapan dibagi 2 4 jadi gentos bagian dalapan dibagi dalapan hiji teras teh dalapan dibagi 2 4 tuh di bagianna ka nu dieu teh hadiekeun we ngan ge bakal aya sesa kamana teh sesana sanes jeung ajengan kitu dipajarkeun ajengan sok kadaharan harta warisan batu lah gitu sanes jeung mengietan kamanakeun ka baitul mal
Baitul Mal itu kas negara itu gitu ya. Tapi Baitul Mal ada anu intidom itu anu diurus ku pengurus anu adil. Ngan dugi ka nya dugi ka dalan ayeuna teu acan aya Baitul Mal anu intidom nu kapercanten. Ayana Baitul Mal anu intidom teh nu kapercanten engke sabada dilungsurkeunana Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Cenah Nabi Isa teh geuning aya kene Nabi Isa dan Nabi Isa mah sanes wafat tapi diangkat ku Allah ka langit. Terus eta nu orang Nasrani disalib saha eta mah sanes Nabi Isa nanging jalmi nu disarupakeun ka Nabi Isa jenenganana Yudas Iskariot gitu. Mata beberapa teh percanten di kalender Masehi aya hari wafat Isa Al-Masih. Eta teh bohong kacida. Urang mah teh percanten gitu dan Nabi Isa mah dugi kadang ayeuna ge teu acan wafat nanging diangkat ku Allah ka langit ke di akhir zaman sebagai nuktos kiamat itu teh bakal dilungsurkeun ku Allah di langit ngagaduhan tugas jang qatlu masih dajjal jang maehan ngabunuh dajjal buka irah terang sok siwewe na YouTube cenanya tos kerek kiamat gitu kan. Esok ada sieun apa ya kita gitu tapi da tos nikah nah kita ada leureun. Ieu santri kita mitos ngawas kitab anu usina tentang asal usaha ciri-ciri kiamat sok ngagarepek barudak aduh cenah makali tadi sanika cara gitu teh lalu ka irah ngan aya beda sok maca keterangan hadis salaki di alam dunia masih kene seueur jalmi sok ngaji sok diknya sok eling ka Allah maka alam dunia mau maka di mau maka kiamat eta we barang lamun jalmi tos teu aya nu ngaji berarti tos ciri tanda deukeut kana kiamat dan aya umar masih kene aya tanaos hujan oge itu alhamdulillah maraksakeun. Ing siringan sing hariwang di mata. Tak ngaji we na budak. Nu karana teu ngaji sia cinta kiamat. Tak kudu cara tol ngaji ka budak ing siringan gitu. Mata Baitul Mal dugi kadang ayeuna oge teu acan aya nu intidom. Engke aya Baitul Mal intidom teh sabada diturunkeunana Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa dugi kadang ayeuna teu acan wafat nanging diangkat ku Allah ka langit itu disalib itu ku orang Nasrani dipercayai ku orang Nasrani nya dan disalib sanes Nabi Isa nanging Yudas Iskariot nu disarupakeun sapertoskeun Nabi Isa. Urang salaku Ahlussunnah wal Jamaah teu kenging percanten. Bagi abi ka atos urang kali ditaruh sijan miring teu sakola dan miring naos tanggal beureum cenah Pak Ustaz tanggal beureum main naon hari wafat Isa Al-Masih cenah. Ada orang yang muda ningali tanggal beureum gitu. Dina catatanana dirinya teh hari wafat Isa Al-Masih. Ahwan di meja teh tanggal beureum cenah pada saya tulisan meja namanya pada tanggal beureum hari naon dirinya di peringatan naon ieu hari wafat Isa Al-Masih itu bagus cerita soal. Ya tadi kita ada cerita pakai gaduh anggapan Nabi Isa tos wafat gitu. Tapi Nabi Isa mah diangkat Allah ka langit. Terus itu salami Baitul Mal teu acan aya nu intidom itu teu acan aya anu kapercanten ieu sesa ka manakeun ka dawil arhamkeun. Dawil arham teh karabat mayit keluargana mayit tapi teu kalabat ahli waris eta dawil arham. Sueur dawil arham. Contohna sapertikeun incu ti budak awewe. Incu ti budak awewe bade pamageur bade istri terus ahli waris. Nanging dawil arham itu dawil arham. Berang tabi aya tanu tos kapedean cenah abi udah baru cenah incu pamageur. Alhamdulillah cenah ahli waris. Kira sepun kan ibu dupi eta teh incu pamageur teh timuran kali istri timuran kali pamageur timuran kali istri anu sanes ahli waris ti abdi teh tama dawil arham. Da incu nu kalabat ahli waris teh incu timuran kali pamageur. Ari incu timuran kali istri mah sanes ahli waris nanging dawil arham. Mata kabeh mah
saudara amok gitu paribahasa kolot mah leuwih akhirnya ka incu tibatan ka anak urang teu sono teu kesel gitu. Kunaon parna ayeuna kolot leuwih akhirnya ka anak ka incu tibatan ka anak dari anak masa lagi ahli waris bade anak pamageut ahli waris bade anak istri ge ahli waris gitu. Benten incu mah teu sadaya ahli waris. Incu nu ahli waris teh incuna ti murang kali pamageut, pami incu ti murang kali istri mah dawil arham gitu. Mata keure nya incu bahkan kudu abdi mah siga murang kali sim abdi dawil arham. Da bapak mah kedua mertua amalnya muka hiji teteh di Cianjur eta nikah di orang Cianjur, mukimah di Cianjur gitu tah. Nu kadua pun bojo di orang Cianjur, beda benteuna ieu di Cianjur di Canaka Tasik gitu tah. Aya teteh make orang Cianjur teh di Canaka Cianjur calonna ari abdi mah sabalikna gitu tah. Di Cianjur di Canaka Tasik gitu. Jadi barter ieu gitu tah. Ari bener ada teh mah kenging orang Cianjur di Canaka Cianjur, abdi mah kenging orang Tasik di Canaka Tasik. Duana teh dawil arham gitu. Dua dawil arham. Mata keun we bapak. Barunya kali itu bahkan dulu si abdi teh gitu kan. Oh, Pak lah. Lagi bahkan beres cerita itu. Itu masih melepak oleh kakolot teuing da. Gomana urang dawil arham gitu tah. Tapi da teu itu ari kayaknya sepuh mah gitu nya. Teu diwilah-wilah gitu. Jadi wilah-wilah bahkan yang gitu teh ya sok leuwih nya akhirnya ka incu da kuduna kitu gitu tah. Kuduna kitu. Pami ahli waris aya nu leuwih ti lemurna, nu leungit ti lemurna, bari teu dikanyahokeun tempatna, jeung teu dikanyahokeun hirup jeung maotna, maka dina ngetana dikira-kirakeun hirup heula. Jadi bagianna disesakeun, bagianna disimpen, itu bagianna didagokeun. Pami tos jelas-jelas naon? Tos jelas-jelas kauninga, lalu masih kene hirup berarti bagian disimpen teh pasihkeun ka anjeunna. Pami tos kauninga ngantunkeun berarti bagian aya bagikeun deui ka ahli waris anu masih kene araya masih kene jauh menang laki teh ka paling tengah dina perkawis masalah ayeuna jalmi anu leungit. Nu terakhir nu katilu di pamong nya pamong hiji deui. Nu katilu masalah deuleuhan. Ya, masalah ahli waris ahli waris janin gitu intinya. Masalah ahli waris janin leuleuhan gitu. Masalah leuleuhan gitu. Jadi aya leuleuhan nu nampa waris. Leuleuhan nu nampa waris teh nya kitu teh tiga salaki maot ninggalkeun pamajikan bari pamajikan anu jeung kandungan. Pamajikan anu jeung kandungan. Nah, eta teh dina bagianna engke kantun dieu dikira-kira ieu budak teh pimaotkeun pihirupeun gitu tah. Da urang biasa dinyahoanan gitu nya. Nu kaduana bagianna antara pilalakieun jeung piaweun. Jadi dipisahkeun diatang dua kali. Hiji pami pilalakieun bagianna sakieu jadi dua pami piaweun bagianna sakieu gitu. Nah, eta mah sada betah budak teh gitu tah. Begitu bubrok lamun teh semoga bagian waris di bapana. Kita beruntung dengan budak teh gitu. Ya beruntung saya teh boga bapak ngeunaheunnya. Tapi mah aya bagianana gitu. Jadi pami aya salaki maot ninggalkeun pamajikan, bari pamajikan nuju ka kandungan. Maka eta janin nu aya dina kandungan teh berarti di hiji lamun hoyong nampa waris kudu yakin hirupna. Ya habis sabada lahir mawat mah eta mah meunang warisan gitu kan. Pantangapunten ya naudzubillahi min dzalik pan sok aya nu kaguguran gitu tah. Ari jadina kaguguran mah eta mah jelas moal kenging bagian kami kaguguran. Ieu mah pami jadina teh dina lahiran salamet gitu hirup di alam dunia. Nah, eta namanya nampa bagian. Cuma eta janin salami teu acan dilahirkeun mah berarti dikira-kirakeun antara laki jeung awewe. Contohna salaki maot ninggalkeun jauja pamajikan.
Terus pamajikan nanti itu nuju hamil, ini disebut janin. Nuju hamil. Tak iya janin berarti dikira-kirakan antara dua. Hiji dikira-kirakan antara imun di budak laki, dua antara bintu di budak awewe gitu. Sana aja sok aya nyahoanan gitu. Aya masih laki, ada beda sana nonton mendangna saya. Da abdi kareta kitu di USG. Tuh sini Bapak, ini makanya saya anak laki-laki kena gitu. Jadi guys, cik abdi gitu. Mamahna dah yang awewe gitu kan. Biasa deket gitu mah pada boga kahayang masing-masing gitu kan. Luka dua kalina, ini masih senang ketutup tangan. Kita budak tuh kan budak kieu dalam bahasa gitu dalam rumah. Ketutup sana gitu. Ada begitu borojol mah awewe. Tamarana berat biasanya nyahoanan dina paroe ge sami. Ieu janin we dina kandungan tetep ketiasa kurang diyakinkeun wah ieu janin teh lahir teh bakal pilarakieun. Wah ieu janin teh bakal pi awewe. Sanajan aya ilmuna teh. Nya aya ilmuna dina kitab. Pilar teh aya dina kitab. Masalah utang etang gitu. Abu Masal apalaki gitu. Tapi da eta mah masalah nu kaya mah teu janten takadengan gitu. Nah aya teh kitab Abu Masal apalaki. Jadi ngitung sulit. Ieu budak nu bakal lahir teh pilalaki pi awe tapi da angel tetiasa dijantenkeun takadengan. Tetep we kurang kedah dikira-kirakeun. Pami di budak laki berarti ieu teh nya di budak laki bakal ke bagian teh asobah bil nafsi ieu teh nya pami pi budak aweweun maka bagianna bakal sateng ieu inungna ieu mah tos jelas saperdalapan pami ieu urang kali lahir alam dunia babar alam dunia dina kaayaan hirup ngan pami ieu urang kali mah bilang gitu lah ngan lahir alam dina kaayaan ngantunkeun berarti pemajikannya bakal bagian mah saparapat gitu. Mau jadi saparapat pemajikan bakal saparapat teh pamijit janin lahir ke alam dunia dina kaayaan selamat. Tapi pamijanin lahir ke alam dunia dina kaayaan teu salamet, maka pemajikanna bagian bakal saparapat gitu. Contoh ieu janin lahir ke alam dunia dina kaayaan selamat, bari budak laki, maka bagianna asobah bin nafsi menang sesa kudi dina sorangan terus cenah ibadah pangiritan kumaha disebut ibadah teh berarti kainungna ieu teh hiji tak kadieu 7 itu jadi inungna menang hiji dina 8 ieu budak menang 7 dina 8 kumaha cenah pami ayeuna budak awewe begitu lahir ke alam dunia teh berarti pami budak awewe bakal mah ieu hadiah itu jadi opat. Ya, hadiah itu jantan opat gitu. Ini jantan opat tadi. Jadi bakalna kayaknya satengah gitu. 8 dibagi 2 bakalna menang opat. Itu mah jantan lah. Ini sapaket sakali deui hukum janin ya hukum janin keleuhan dina warisna disarwakeun jeung jalma anu eueuh gitu. Dina hartos hiji eta janin kenging bagian warisan paminggi janin lahir ke alam dunia dina kaayaan salamet. Nu kadua ieu janin kedah dikira-kirakeun. Jadi kedah kadamel 2 bagian antara pilalakieu jeung piawe dagokeun heula ke pamitos jelas lalaki berarti bagian asobah bin nafsi kitu pami jadina kalasan lahir ke alam dunia ke awewe berarti bagianna satengah gitu teman kan dikira-kira kira kurang ngan teu kenging satu acan lahir mah teu kenging langsung urang diyakinkeun ieu budak bakal pilalaki sanajan memang aya USG gitu USG tetep we urang kita da anger sebelum meleset gitu teh. Nah itu di paling di USG mah lalaki begitu borojo awewe. Nah di USG mah awewe begitu lahir teh lalaki gitu. Dina aya ngepasna eta mah berarti tos kedah nanti diturunkeun gerakan takbir di rumah kawasana
ada laki udah suka tuhnya kurang oke orang pas gitu ada tadi hasanatnya jadi asal leuwih nyaho orang tuhnya kurang oke pana laki kana gitu tuhnya kurang oke awewe jadi asal kurang leuwih nyaho gitu kan tapi sing percaya lah akang teh sing percaya wis tuh geuning awewe borojo tuh geuning lalaki aya tamah ya anu resa bunga adat kitu pantes sulayana dina ayeuna pasna tetep eta namanya tapak damel Gusti Allah kapanginan kitu eta tinu hukum hiji masalah hukum wandu muskil teh nyaeta jalmi nu ngagaduhan dua parabot hiji parabot lalaki dua parabot awewe bari teu dikanyahokeun kitu pilalakieun jeung piaweuna nu kaduana wandu muskil teh jalmi nu ngagaduhan lian cai papan teu nyarupaan kana gagaduhan lalaki teu nyarupaan kana gagaduhan awewe kanggo wandu muskil itu pamitnya ahli waris anu wandu itu wandu bari hese dikanyahokeun antara pilalakieun jeung piaweunana maka dinanyakan dua kali. Pertama al-aqwat sangat nu paling saali itu dikira-kirakeun budak lalaki engke tingali tos sabada balegna ka mana condongna lamun berarti lalaki kan dibagi dua gitu tadi lamun budak awewe berarti 2:1 nu kadua masalah ayeuna jalmi anu leungit di lemurna leungit di lemurna bari teu dikanyahokeun tempatna teu dikanyahokeun antara hirup jeung maotna dina bageanna disesakeun heula bagian anjeunna jadi anjeunna dihitung heula bagian anjeunna dietang sapotos masih keneh aya disesakeun disimpen engke pamitos yakin antara hirup jeung maotna pami hirup berarti bagian nu anjeunna pasikeun pamitos ngantunkeun alam dunia bagian nu anjeunna bagikeun deui ka ahli waris marasi keneh alaya marasi keneh jumeneng di alam dunia nu katilu masalah leuleuhan nya leuleuhan kitu leuleuhan ti eta mayit tiga salaki ninggalkeun pamajikan anu nuju ka kandungan eta kandungan bakal kenging warisan itu lamunna lahir dijurukeun dilahirkeun dina kaayaan hirup gitu tah dina kaayaan hirup bari dina masalah bagian anak kedah dikira-kirakeun antara pilalakieun jeung piaweuna lalaki sakieu awewe sakieu gitu tapi pami eta jamin dijurukeun dilahirkeun dina kaayaan maot eta mah jelas teu nambah waris aku terus kegiatan oke kalapatan yang bermanfaat khusus pribadi umum kasadayana aku menasihati sekalian kirana Allah memaafkan dan kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, mana pilih ayat pengumuman? Pengumuman kalau informasi acara baladan ke Sabtu Kaupat Masina di Kadusunan Cimanan. Layan alhamdulillah sedang kos lokal kali minggu dalam 76.000. Alhamdulillah saldo baladan 887.000. Jumlah kehadiran 19 satu teman. Yang itu